Halo Baraya, satu acan ditonton, subscribe helanya, atur nuhun. Jang, iya mamang menang sampe. Lumayan ke dibakar tapi kade pahili. Anu pasakkeun mah di dieu yeuh tah deket lawang. Tah lamun anu keur domba di dieu dina karung nu ieu mah sampe karet. Nya, Oh, nya mang siap. Lumayan ke kerbauan ke pos ronda kurang belum. Wah, kamarana gini. Sugan teges arah ya. Teuing tah, tadi mah ada janjian na jam sakieuan. Sagedeung deui meureun. Siap ka dieu. Mawa naon eta? Oh, iya. Iya mawa sampe kerbeleumeun. Tadi mamang urang ngala. Kurang mantap atuh. Ngeunahna babi atawa bagong. Astagfirullahaladzim. Maneh. Kan urang teh urang bisa teh. Sok kamana wae. Manya dah anu kali itu patut. Kan urang teh anggota remas pentil. Santai atuh bro. Babi jeung bagong teh singkatan. Singkatan tina bakar ubi jeung bakar jagong. Eta remas pentil nanahaun eta. Sateh meni singkatan. Urang geus reuwas tadi. Sugan teh heueuh. Ngadar bagong. Nya eta remas pentil oge kan singkatan. Kan urang teh remaja masjid pecinta tilawah. Bener tuh. Sia deui. Meni sok araneh wae. Meni remas pentil sagala. Meni siga eueuh singkatan lain. Asa gara retek. Sok eta kadiekeun sampeuna. Urang beuleum. Gitu bijak pisan. Sambil nunggu anu lainnya. A few moments later. Yeuh, geus asak. Urang purak sampeuna. Barudak mah sigana bakal mawadahareun. Urang duaan we. A few moments later. Sayur kieu sirah teh euy. Meakeun sampeu teh. Dari dahar kurang kabeh gitu euy. Balik heula sigana urang mah. Asa tengareunah awak ieu teh. Basara rebel deui peuteung teh. Atuh maneh mah bagian urang jeung di dahar sagala atuh. Moal jadi meureun maneh mah begadang teh. Juga tuh ari rek balik mah. Sugan isuk mah sehat, urang tuluykeun ulin jeung barudak mangpeung libur. Siap. Yuk balik heula nya. A few moments later. bening maneh balik deui. Mongkorek kebakaran sambe jeung barudak malam tahun baru. Nya tadi nama mah kan ieu teh beres kopi sampe malah lalieur jeung sebel. Makanya di tengah reunah. Kela. Emang maneh mawa sampe nu mana? Boa nu dina karung maneh. Nyamang nuna karung. Emang kumaha? Oh, dasar belegu. Kan tadi teh di bejaan tong nu dina karung. Nuna karung mah sampe karet keur para domba. Ngadenge maneh mah.